serius nih. Naon? Rana hade. Rana anjir. Bujurna naon ngan urang kumaha carana Jos supaya bisa beunang. Urang ngapang-pang mah yang ngintip heula euy. Karena aduh bahaya tuh ku pamajikan ku mamun kapanggih ku pamajikan sih teh. Entong karana ulah Justru eta Jos. kumaha? Urang meureunnan ayeuna aya beja ieu mah aya beja. Cenah di Bulah Lebak aya guru anu masyhur anu hade anu bisa ngawariskeun atanapi anu bisa ngabiridkeun ilmu ngaleungit. Ini parah nih. Tenang. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Cek aing oge aing boga pirasat euy. Maneh pasti bakal datang ka dieu. Sia aya rana naon ka dieu. Is, tong dicabak ieu nu sia nu nini anu pamajikan aing sia. Aduh, Ulah teh ditampi guru. da aing benges curiga ieu jeung sirah di ilmu kebolenan kieu maneh sia mikiran naon euy. Sia datang ka dieu teh naon aya naon keperluan ka aing nya. Sok sebutkeun. Guru, ulah teh ditampi meureunnan abdi duaan. Hoyong guru ka guru diwirid ilmu. Teu naon ilmu naon anu kumaneh hayang dipimilik. Anu hoyong dipimilih ku abdi duaan teh nyata guru hoyong ilmu ngaleungit. Gampang atuh sia teh hayang bisa ngaleungit mah. Syaratna nyaeta hiji maneh kudu boga hutang ka Bank Emok. Kadua kudu boga hutang ka Bank Keliling. Katilu kudu boga hutang ka BRI. Asal ulah ka aing tah boga hutang. Nah guru, Muhun guru. eta teh syarat teh nah bet abdi kedah geduh. Gaduh hutang dengan Guru guru. kitu geuningan. Maneh teh yeuh na boga hutang mah sok we tingalikeun. Lamun aya nu nagih senalna aya jelemana eueuh nyumput tah dina kolong lemari. Berarti eta teh ngaleungit euy. Pudipuntenan aya senalna jelemana eta teh ngaleungit ngaranna teh sia. Tah ayeuna mah sia geura baralik deui ku aing edek dibahanan ku abah. Tah barawa ieu maneh iteuk ieu ti Gunung Uhud, ieu ti Gunung Kacawi ieu nya. Maneh Siga. ieu teh nya kade ieu iteuk teh euy teu bisa dicabut. Oh jadi eta keur abdi duaan. Muhun tah kitu heueuh ya.